Si Allah aya kalaluman teh balad aya Pak Ustada ari keur sarari bukit mah geuningan sok ararisin nyamperna Gusti Allah itu kudu ka mana atunya asa bararingung teuing gitu yeuh babaturan batur ngomong gitu ya Gusti Allah. Di itu juga aya anak buahna Pak Ustad euy. Alhamdulillah curhat aja Mbak jeung anak buahna Pak Ustad anya. Hai. Lagi ngapain? Hei, nama kamu siapa? Dunungan maneh kemana? Aku di sini lagi kelaluman nih, gak ada batur. Si Ustad Letik dunungan maneh kemana? Aku kaluman ketu di sini. Aduh, sararepi. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa, hai? Aduh. Udah mati ngakenengkeun wae atuh geus puguh. Lila kene ka magrib hayo gugrewokan. Dunungan kamu geroan sok. Aku di sini kaluman hulang-hulang sorangan. Buru geroan. Aduh, geroannya si Ustad Letik teh pican keluar wae euy geus di geroan teh. Satu kali lagi geroan sok. Keur macara rape, geura. Kenengkeun udah mati. Bisa deh. Astagfirullah, jurig. Hah? Jurig. Pak Ustad. Pak Ustad dari mana jurig, Pak Ustad? Anja. Pak Ustad jeung naon? Oh, Cek. Oh, iya ka dieu hayang. Moal. Ya, Harisin. Iya ka dieu. Atur nuhun Pak Ustad moal ah. Iya, cek ka dieu. Libar harisin. Ye, ka dieu. Ka dieu geura atuh. Cek dia cenah ya. Rawat yuk. Sok atuh, Cek. Moal ah. Sok Cek ya enak ya, Cek. Moal ah Pak Ustad. Ye, sok sini sok. Moal ah. Sok sini. Moal ieu warareg Pak Ustad. Sok. Tah, Cek enak sok. Ari Pak Ustad. Mun aing geus siap sabar komehan. Oh, si Ustad Letik na kayo kan kemarin. Orang tanggal ke sila kayo. Ayo si Ustad na. Sabi ni ayah sila ito. Oh, bola. Teh, Naon? ay si Ustad Letik ke mana oi? Ih, pugu gering. Kurang kete ngonten sapoe ayeuna. Ah, pokoknya diajak konten nama. Paras ya euy. Terus lah, Cim, tunggu lah dia motorna. Dia. Oh. Sok tadi. Dari naon atuh si Ustad teh? Wah, pokoknya mah paras ya euy gering teh. Bohong lagi paksa pokoknya. Geus teu kuateuna naon ayeuna mah pokona mah. Teu ngonten sapoe mah. Bohong eta mah ya pulang paksa pokoknya mah tak apa piduiteun si Ustad mah ya. Guys. Oh anya euy. Tek di karumahakeun nya si Ustad Letik teh. Karunya keur gering anya. Ya, anya barudak teh nya kudu kareup wae dia rajak ngonten. Pugu parah geringna teh. Loh, ya gimana ya? Tunggu ulang tangan. Ayah boleh si Ustad teh. Tan. Naon? Gering ieu urangna lah. Ayah, tunggu gering-geringan lo alasan teuingan paku kurang kan itu ka base camp. Tak apalun piduiteun maneh mah. Iya buru. Jungjung balik deui lah moal urang mah ieu. Tapi juga nyaan ieu teh euy, kum. Tapi orang paku ya, Paksa we lah. Iya. Naon teh? Ieu naon? Aduh aing, cicing aing gering. Euy. Aku cik udah ieu aing kumaha teh. Aduh. Bawa ieu mah piduiteun. Anja. Rek, karena ini dinya Oh, Cim di mana-mana? tos itu Kang. Lain boga dahareun teu. Gua dahareun mah aya ge buah. Di mana? Euy lapar euy, teu kuat. Ayo di ditu yang buah mah. Ayo ya. Yuk. Siap. Tah, iya buah jamu teh. Mana? Iya tuh, loba tah. Ah, lain ieu mah lain buah jamu. Cik, Nyai mah buah jamu. cik gua ngasaan. Ieu mah buah apel. Tuh, nya. Buah jamu nu kieu mah. Lain. So gerak asaan. Yuk asaan yuk. Buah jamu nu kieu mah. Oh,
Jamu. Lain buah apel. Teu percaya. Buah jamu nu kieu mah jamu. Cek saha jamu. Jing tanyakeun ka salaki. Buah apel nu kieu mah. Di lemur abi ge, buah apel nu kieu mah. Wah, di mana lemur teh nu kieu buah apel? Pugu buah apel tinggal itu gurat-gurat na ge sarua tuh. Dir, sia dibere teh aing mah. Buah jamu nu kieu mah. Lieur aing mah minjem jigah kieu mah. Sayang kopi teng. Tapi itu bukan duit. Saya ingat di Ustad. Teng Tad, mana utang 5.000? Oh, wah 5.000 mah 10.000 aya ge yo. Tuh, Bayar ya, 5.000 ya. jangan 10. Nuhun tado. Kuku, Naon? kali enggak? Ya duitnya bokal 5.000 mah. Tadi ya tuh. Anan 10 kan urang. Terus jadi urang. Jadi urang tukang utang heeh. Oh. Dasar jelema belagu. Iya Pak Ustad. Nuhun. Maksud ke dia teh. Mah aya naon maksudna? Iya, yang minta solusi. Oh, Tuh, ayo kita solusi ke Ustad euy. Tapi juga aya kamu gitu euy. Baiklah, Assalamualaikum. Tan. cari ke tuh. Di mana wae rek mana teh? Siap. Ya, balik saya sih mah. Rame tina. Gila cenah. Ustad, hampura ya teh we ngagarangku kasadayana tamu ka Pak Ustad. Soalna abi teh kumahanya geus bosen pokona mah hayang hirup anu balik kumaha Pak Ustad carana? Gampil atuh tinggal salat tobat. Hah? Dibuat? Lain masalah dibuat. Kurang kumaha ieu mah hayang bener hirup, lain dibuat. Iya.